mentawis kadeuh minangka panganteur keur hidup di jatuh rami suling ngatelip mati anu sumping kendang kajemplang campaka anu datang bau sumping bau nujung rau hayu urang bagiakeun urang papak kumang rupi upacara out kurang saritan, kurang bagiakan, kumara ada langga. Berhati anu wani. Gusti nu Maha payahun budak rawati di satu kebiuyani adalah bahu denda di marcapana aki poe ieu ungah budaya sabar itu aki si ujang jeung si nyai geus kelar jadi suami istri aki rek puji syukur heula ka Maha Agung sangkan karep lengkah anjeun dina ngambah sagara di rumah tangga sing dijadikeun keluarga nu sakinah mawaddah warahmah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim pun kanu Maha Agung nu kagungan kuna payapun jelek ngadeg berlagu mawar pengawasan di langit pating karetit di dunia pating polisi walip di
matur nuhun mohon tepuk tangan buat pengantin komo titah digawe dititah keprok oge hese siksa kali keprok simpang tarik-tarikna didoakeun ku aki nu geus keprok sing asup ka surga sakali deui anu dikeprok sing didoakeun ku aki sing asup ka surga nucan keprok sarua moal ponteng kanu koneng moal cuet kanu hideung didoakeun kabeh nucan keprok ge sarua kelekna sia kabeh sing teko selamat datang welcome tetap welcome sabab aki kamaritas di Perancis terima kasih atas kedatangannya itu incu aki segitu ganang tiga aki baheula dipijit sasieur menikah chef itu ngalempereng koning lamun tina pawayangan jiga rama bagja anak ing akhirnya ngadoakeun ka hidup mudah-mudahan lingkah hidup dina ngambah sagarening rumah kulawarga dusyakina mawadah warohmah heula da aki teh sorangan aki sarua boga pamajikan sabab urang kudu nyaho wiwitan saacan hidup kubrang kalamnya tetah indung bapa hidup teh buatan kami produk kami indung bapa hidup teh nya hidup ku melar karam dunia tah di indung jeung bapa lamun urang geus mempohokan kana kotoran walah bahaya sabab ridho Allah aya dina ridona indung jeung bapa lamun indung bapa hidup teu ngaridoan Allah moal ngaridoan hidup hasil masanten agede kamari di pabrik aci alhamdulillah ge kurang telepon sini aki boga HP anu panganyarna kaluaran 2022 keur dirilis nah merekna teh mun teu salah HP aki teh Ahmad Julfikar geraya nomorna 08 hiji 0 beda 08 hiji 08 hiji semuanya eta omong kosong halo mami bebek kamu lagi di mana mi Aki engkau tega tinggalkan aku senderong Aki aing ditewaku polisi di beneran etas Alam Sari tepira aing teh padahal mah ieu si mawa STNK mawa helm mawa anggar we ditilang sabab naon aing teh gableg motor siapa kira-kira aing ieu ku jadi ku karesana bapak Kuswaya dibunuh tong kitung ke dibere di PPKB nang ge urang sakolahkeun buru gerak ka dieu gerak pamajikan aki aya 355 nu kabawa dua gerak wah ini hiji heula wah yuk diri nandangan kasiksa Gusti ya Allah pikir ngalalai sing ridho ini cinta nusa tong kitu wane teh asa diwalakan
ibu nu ngepas nih hiji ibu nu mata cantik mau ini au ditiru ieu kalakuan abi maneh monyet beli tercukup hiji aki ari maneh nyandung itu disebut-sebut sia teh pan apa aing teh mun ceuk agama mah poli pantai ieu kumaha kedua teh lain poli pantai berarti poli teknik Gusti ya Allah jangan tong diturutannya kade ujang mah hiji boga pamajikan teh kudu hiji di Majalengka hiji di Sumedang hiji di Garut aki tong kitu sia teh teu naonan nyeterno aing ge ripuh sia teh aing di dua cok kabina-bina teuing mah kuduna aing teh panggedena nah kabina-bina teuing sia teh tuh sok ngadoa heula gerak sok ngadoa heula maneh doakeun heula ieu panganten sok doakeun sok pan maneh kamari diajar di Mama Dedeh yeuh jeung ustad naon teh sok kursi teh ngadoa heula di dieu siji ulah waka menta anu kitu teu meunang teh teu meunang saeutik engke boga lama keluarga besar Bapak Kuswaya sang Ibu Lengseun Bapak Ugah Ibu Yani Bapak Adang Bapak Amel saha itu Bapak Ali Bapak Jajat doa bola sadaya sok ngadoa heula sok pesen suasana nu rada sedih ge ya sok ngadoa heula Bismillah yai doa anu bener sok ameh kabere kalancaran icu urang nah meuni ampun boga pamajikan doa ribu aing ka tilunya euy aing mah hiji rek digadekeun aing geus ya sugana ka maju ka pangemo kieu sok doakeun heula Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rahman ya Rahim tayungan Gusti injo aing cicing maneh ngadoa anu hiji sate usaha maneh ngadoana nu ieu tan liar maneh nu manehna ta ieu nu liar mun itu sakinah mawadah warahmah boga pamajikan doa gani ampun sok maneh cicing ngadoa ya Allah ya Rahman ya Rahim barang siapa aya duit recehan dan duit 100 ribuan yang ada di dompet ibu dan bapak mohon keluar atas pintu ya Allah ya Rahman ya Rahim barang siapa yang sudah memberikan sesuatunya mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah kun payakun halus maneh ngadoa ya Ustaz Danu tuh geuning do mana ke can beak ke cicing mana ke salat tabuhan gemas siapa beli dolo ke dulu teh mana Ibu Hajah itu ayah ibu Yoyo Bapak Iwan Ibu Nia Bapak Rendra Ibu Ria Bapak Tri alhamdulillah 6 dah aduh
geus kabeh geus ka keluarga besar sadayana atos didoakeun ku akil yang sudah memberi sebagian hartanya semoga masuk surga dan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu acan mah nya galera. Aki ka mana nya pabajikan aing umur di liur aing. Sia teh tuh tingali encan ka MC. Ari MC teh dibere bagus waya encan cenah ge khusus mah. Guys, sing eling ka Purwadaksina nanaonan eta duit lain jeung aki lain jeung nini demi Allah ieu teh ari pamajikan aing nu belah dia dihuripan aku nanahaon nya euy kurban dihuripan ku hayam sia masukan dihuripan ku helikopter sia teh dengekeun heula ieu teu meunang kitu teteh teu meunang ku Allah Subhanahu wa taala mentan duit teu meunang satel mun saeutik dengekeun urang doakeun heula nya urang keluarkeun ku sareng rasa puji syukur ka Maha Agung mudah-mudahan Neng Nanda sareng Kang Iman teh dina ngabasa ka di rumah tanggana sing dijadikan keluarga nu sakinah mawaddah warahmah kacai jadi salawi mudah-mudahan sing gede rezekina mudah-mudahan sing diberi katurunan anu soleh tur soleha sing babakti ka indung jeung bapak amin ya Allah ya Rahman Allah. Ibu-ibu bapak-bapak bila ibu dan bapak-bapak sudah jadi betul nah ini obatnya aing maneh ka mana wae geus mali beres saeutik sok buru rek saheula nu higau sok maneh wala sete cinta maneh uti itu kembar pamajikan lain kembar yuk urang pakaulan mudah-mudahan sekali dia orang doakeun mudah-mudahan sing dijadikan keluarga nu sakinah mawaddah warahmah gaya naya os siwa ahli waris sadayana Bapak Ugah sareng Ibu Yani Bapak Adam kali Ibu Dede Bapak Amer kali Ibu Ai Bapak Ali kali Ibu Endah Bapak Jagat kali Ibu Iya mangga diaturanan oke Ibu Hajah Ito mangga ka Ibu Yoyo aya Ibu Yoyo
ngababeakeun dua insan hamba Allah nu parantos ngukir janjina ngalakonan sidang sakral aku jika alutan nyi bojang kahiyang nu seja ngababeakeun raja urang nu saestu haturan wilujeng supi bagja teman mulia teman geus kiduran rahayu kiduran bagja diaping dijaring berangjung putih diantur ku alutan para kulawarga nu sejan bagiakeun sejak jajab ku pangdungan jilik singkil ngapa sakaraning rumah tangga aturan wilujeng manggahan lagi aturan wilujeng sumpi bae kurang bagiakeun wati anu bening kurang bagiakeun kemana aturan wilujeng suping anake mangga ke panganten adanya iya kembang asih panggea kawani putuni ati bodas nyacas pengeras abiak mangga painten kanggo goyangkeun kembang balati ti istri anu tercinta ya lebih kajedeuh jeung bikanya Neng Nanda bari sungkoykeun kembang balati nyanggereutkeun tatali asihna nyimpaikeun rasa kahemana mudah-mudahan hidup dina ngambah sakaring rumah tangga sekitar lagi pada kembang balati mangga gelis ngosungkeun ka pujan teh hidup nyata Kang Iman mudah-mudahan tiduran rahayu tiduran bagja salawasna rumah tangga hidup sing aya dina kasalamatan sing aya dina kabarjaan mungguh Allah subhanahu wa ta'ala
rawuh aturan wilujeng sumping bagja kanggo sediran. Boga painten alhamdulillah di gondeng wae painten jajak gandang Cep Iman kali Neng Nanda. Alhamdulillah kurang para tukang sini pawapagan panganten. Mudah-mudahan singkat tapi kali kabingahan sekali ini orang doakan iya panganten Ananda yang tercinta Nanda sama Iman dalam mengalami bahtera rumah tangganya semoga dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Sementara lagi diabadikan oleh tim fotografer posisi memakai baju sakral ya. Selamat. Mangga kaki lengser dicana wae painten panganten ka pelaminan ke masalah tingna painten aya acara anu salajengna. Mangga ka para tamu leban di keluarga besar panganten pabeget kamu calik di tempat anu paros segikeun ka panitia painten nyuhkeun batosana. Maka dipernahkeun keluarga besar anu di keluarga besar di panganten pabeget. Keluarga besar di Panganten Pamagat Sumatera